Iya teh ibu rombongan pengantin di kampung mana? Cijogetnya. Desana kalau ka desa mana? Cikadunya, kecamatan mah Cijambe. Luar biasa ini rombongan pengantin dari kampung Cijoget ini sahabat. Sangat banyak sekali yang jajab ya, luar biasa. Ada puluhan motor dan berapa mobil ya. Nah ini Kang Inap sahabat. Kang Inap izin ngeliput ya. Jadi ini sahabat, ini tuh pernikahan adiknya dari seorang YouTuber Kang Inap channel ya. Luar biasa yang kita sering bareng lah collab Kang Inapnya. Luar biasa, mudah-mudahan acara lancar Kang Inap. Amin. Di batik atau Kang Inapnya. Siap. Oke, seperti apa keseruannya? Simak terus video ini. Oke. Isunya simpan dulu. Coba ibu bapak yang di belakang agak rapiin dulu pak. Nah agak rapi lagi. 3 baris boleh? Kita potong 3 baris ya belakang. Dinu ieu we ajari. Ras ieu. Alhamdulillah pantos. Ngandapis-lapis asih. Ibaratkeun bunga jeung bagjana dua panoman antara jajaka jeung wanoja. Anu bakal ngahiji ngagaduh rami nyumpenang rabi di ilahi robi. Sumangga dihaturangan. Sampun kaya agung pengamor papumi langit. Sampun kaya agung pengamor papumi langit. Dekat kowe capariksa kapupuasa kami. Sejabit ngadawidi ka Gusti Nu Maha Suci. Untuk lemut akan binasa balik dibuka pati kalian aling kedepan dari buka musnah mamalanan. Mukali murus rayu sadaya cuman waluya di barung rondona Gusti buat sampun. Tu jauh teburung cunduk nu anggang teburung datang aturan mangga kaset macam. Teraguan ngelawan cahaya itu mana tuh? Sagring kang dilawang pamor aworna antar anu nganti jeung nu dianti. Sumangga kaset papayeun. Oke ka ibu kalau paranten pamaget. Kanguranan kanggo ngalungkeun mangkai tadi ka ikan putra tolong panganon. Salam
Tur benar ulun bagi uli jong suking cikur janggung pamura anu kasep para layi deui tutut gunung keong reuma sumangga geragek cali haturan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Jang Jeri Diana, Jang Jeri Diana. Bapak nikahkeun anjeun. Bapak nikahkeun anjeun Ka anak bapak, ka anak bapak. Iis Hermawati. Iis Kalain Hermawati. dimas kawina, Kalawan dimas kawinan. perhiasan emas Perhiasan emas 15 gram, 15 gram. ditambi, Ditambi. perangkat alat sholat, Perangkat alat salat. dibayar kontan. Dibayar kontan. Saya terima nikahnya dan kawinnya Iis Hermawati binti Joyo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin. Sah sebagai suami istrinya. Orang sami-sami doakeun mudah-mudahan Cep Jeri sareng Iis dina rumah tangga sing panjang kunjung, panjang yuswana panjang jodona, kali mudah-mudahan di papendan urang kali anu soleh terus solehah amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa karimina wa lana Muhammad wa sallimu radhiyallahu tabaraka ta'ala kullu sahabati Rasulillah ajmain amin. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa kafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li sultanik. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum wa fi khair. Allahumma alif baina Jeri Diana wa Iis Hermawati kama alafta baina Adam wa Hawa wa alif bainahuma kama khadijatul kubra wa Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita taruh dulu. Bersabar kepada Allah, menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah
padamu ya Allah. Kau jadikan kami Oke, Ibu Tati. Kali dua nama nyaturanan. dan bersamaan. Bersujud kepada Allah, bersyukur sepanjang waktu, setiap nafasmu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah sahabatnya, sekarang saya bisa menghadiri acara pernikahan saudara Kang Inab. Masya Allah, ini Kang Inab yang nikah itu namanya siapa Kang Inab? Dari pengantin prianya namanya Jerry Diana. Jerry Diana. Dan istrinya Namanya Neng Iis. Ini teh saudara Kang Inab teh yang istrinya ya? Iya, Masya Allah. Itu tuh jadi Kang Inab teh ka Neng Iis teh kapi naon atuh cek orang Sunda mah? lamun ieu nama Kapi Alo. Kapi Alo. Jadi teh putra raka Kang Inabnya. Kan dengar-dengar katanya ibunya udah gak ada ya kan. Jadi ini teh Neng Iis teh ditinggal dari semenjak lahir gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya, mengharukan. Jadi Neng Iis tinggal bersama Kang Inab ya, sama Mi. Oh, Mi luar biasa. Nah, ini suasana dapur hajatan Kang Inab ya. Ini persiapan dari kapan ini teh Kang Inab? Ini dari kemarin. Dari Ini kemarin? persiapan Luar biasa ya. Ini namanya apa nah papayon no? Papayon Kang Inab. Ini teh di kampung naon namina Kang Inab? namina teh Kampung Cihangasa. Kampung Cihangasa, Desa Sukahurip, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang, Jawa Barat, Indonesia. Ini Kang Inab. Wajib panggilan. Ayo aja. Beda nu kamera ge hayang Kang Inab. Nu kamera ge hayang. Kita dihimpaikan, kita juga dirasakan. Jadi tawaran cenah. Aduh guys. Mangga. Mangga kantun sepuhna panganten istri. Gentosan Pak Joyo sareng Ibu. Seur bebasna Jer. Sarantos. Tengah yang mereka kalau teh. Oh, nah jika orang itu. Sekali lagi, gaya bebas. Ya karena terisnya. Wih, mantap. Nah, dapat gaya nanti. Udah lumping. Alhamdulillah bisaannya baru tak kaya nami. Mohon. Cimpaga nyepeng nanya. Cimpaga. Payun-payun lah ya, payun-payunnya. Dina eta kan katilu sia. Hiji, dua, tilu. Acungkeun ka kamera, acungkeun. Nah, eta mati kan ya, Jer. Ya ka panitia. Mohon, mana panitia itu mana? Teteh. Ieu lebatkeun kana keresek tapi entong nu bodasnya anu hileung keresekna. Motor ku aya di ditu, gantungkeun we. Cepengan kedua.
namanya teh nu kenging agak saha jari. Tapi tetapnya di rumah tangga ulah dua tangan. Jadi tetap hasil usaha bersama dinikmati bersama. Sok sanajan teh is kenging sakedik, omatnya ulah kena sakedik ulah. Jadi suami mah kudu tanggung jawab ka bojo. Jadi aya istilahna teh uang suami adalah uang istri adalah uang uang suami uang istri uang sampai ke rumah ETW. Sok neng itu di mam sareng 1 2 3 bisa merak Atosa. Aina apa sareng mi? Apa? Sareng mi. Mau punya api atuh. Ya bener deh. Ini bakal. Telaneng. Menyejukkan hati lain suuk suami kumaha ya mah isma. Hati sumur hati ya. Teu ketang da. Bismillahirrahmanirrahim. Awas. Mangga beledak gitu. Hah? Aduh. Kipas atuh. Lalaunan lebetkeun lampengkeun kana liangna lebetkeun lalaunan. Kanggo sok lebetkeun beskeun tah. Beskeun heula. Cepengan heula. Rasakan sensasinya. Lain cecengiran. Emang asa naon gitu? Nyeri teu? Henteu. Da nu ditelos teh eta kan di sana-sana naonnya jadi mau nyeri cabut lalaunan. Tuh, kan parem. Berarti Iis berhasil meredam emosi suami. Tah cing kitu. Jadi cek urang lemur mah rumah tangga teh kudu repok. Ulah pok-pok, lamun pok-pok pasea. Ai kitu mah repok. Nu hiji pok, nu hiji rep. Nah, mata kelamun Neng Iis ngoronyoh wae rekam wae urang teh gitu. Tong di saruana nya gitu. Pan kitu deui sami sabalikna nya potongkeun kuduan lilina. Lilina potongkeun kuduan hiji 2 3. Sambungkeun deui. Hese rumah tangga ulah tepikeun ka pegat di tengah jalan cing awet cing loba rezekina cing bisa mere garam filter ka uanya. Amin. Amin cenah. Ugagoan ge lah nah sok ka warung mana. Alungkeun ka fotografer kedah keuna kana tarangna sok 1 2 3. Pokoknya mah anu katingang kulilin cenah ya mah. Anu katingang kulilin moal naon gampang. Nah, itu cenah oge. Ayeuna mana dokter tadi teh? Oh iya. Is dibuka lancing eta na teh sendal ka buka sendalna jer, dibuka sendalna jer. Nah, gitu. Terus Iisna deku gitu ke handap. Deku tah gitu. Cabak tuur si anu ka tuhu. Lutut nu kanan. Nah, nu monyongna. Cabak adalah pas nu monyongna. Terus kaluhur, terus yang tengah gugur. Rajer nganapkahan bojo teh bisa ku enog ku beas pokona anu manfaat neng kudu bisa narimakeun nya di pasihan naon-naon oge teh ayeuna aya enog simbol kahirupan anu bakal ditincak ku ajeri jer salaku salaki kudu gede tanaganya fisik jeung pesak kudu kuat tanaga kudu gede disimbolkeun dina nincak enog pan rangu nya lamun nincak enog henteu pepes-pepes acan komo nincak pamajikan teh nanggung jawab pamajikan ditincak simpen dogna di handap neng tah gitu simpenna di handap tah sok simpen biar cepengan mastaka teh isna tah budegeun setik kitu-kitu setik tandana leuleus beuteun teu heuras beuteun teh gitu
lamun diteken ku Ajeri nah neng teh bade ngahuleng we eta nepi bade moloho eta nepi bade wadaw gitu bade oh tapi tong panjang-panjangnya tong gitunya awas ya onok we nya anak dina tangan katilu jer sok 1 2 3 Oh, saya monok kayaknya. Dilap. Dicuci. Tak jempolna we ngukur. Tong tarik teh. Ya atas. Terus mana eta sarung bantangan teh? Eta spray naon? Oh iya tisu. Tong sembarangan make jeung sarung bantal segala. Dilapan. Lalaunan neng marukan pin kumahan. Tarik ting mah da atuh. Tatal gitu udah gitu tos lebetkeun deui sepatu dicepengan ya 5 detik 1 2 3 4 5 uak bade naros sajeroning peureum nya kelan hulu kendi asa nyepeng naon asa nyepeng naon asa nyepeng naon cuk Astagfirullahaladzim. Aduh, sing bisa ngejampean nanya. Alah, bisi rek digoyang, bisi. Aku mas rela pek wata malahnya langkung. Ngan lamun nek digoyang aya syaratna teh hiji ka fotografer meureunnan kada manut-manut memohon kaduana keur uang kudu aya garapian setelah bungkus dah syaratna teh kitu siap jer tepati jawab yang digoyang-goyang keningnya digoyang-goyang asik yo digeol keningnya digeol enak kahanda bakal luhur geolkeun tuh eureun tukang suling oge nya sia teh mah teu kaup teh dibere rokok nyuling oge ponok teh napasna teh kada ningang sampean tingangkeun tadi mah ngalungkeun lilin kudu kana tukang kamera ayeuna mentong ayeuna mah kudu kana jempol tukang kamera siap pokoknya ieu ditinggalkeun ka ditu ka handapnya kade ninggang sampean ieu siap nya dina etangan ka eta tanggal sora 12 oh berarti pas dina etangan ka 3 apa 12 dibagi 4 sabaraha teh tuh teh masuk ka abdi siap pilih bade aya nu kersa janten relawan atau tonggong di paldinya tah siap tangan katilunya 1 2 3 alhamdulillah parantos mudah-mudahan bebeuskeun deui Bu Yarjai kudu bisa cinacai pina tampiannya tradisi adat Sunda ya sawer panganten sekarang sahabat kawargi-wargi anu ti Cijoget anu bade berfoto sareng panganten diantos sarengsena sawer panganten teh is palih kiri ajari palih kanan mangga tangge ngalung nama ngawurna bebas asal ulah ke tempat parasman ya urang ngawitan we nya mana anu bade disawerkeun mana para dicanak ka dia oh iya ibu mangga urang ngawitan jalan rahayu membat jalan rapi Lumbung jalan rahayu membat jalan rapi awal apa tepung rasa
masket asih lahir batin di patriku akan nikah ting trip asih laki rapi ayo Bangga besan parantos nyepengan besan. awuran panganten Rekaman aku Jan. Ada nomor pengantin. Awan bolongna. Masih Mangga ti abahna ya. Abahna tuh. Awas siap. Ada nomor pengantin
Ada nomor pengantin kado.